luna kabehnya menengaplak Kawasutra kan di urang mah beungeut na wungkul monyet teh bodas teh saha karek beungeut na heeh teuing dek ngabodasan ka handapna teh moal mau monyet kawinan begitu ka saha teh sia teh ka monyet sugan teh ka urang geuning karasa kana hate aing bapak monyet lain tong ame curi tersangka Haji Entis gitu yang hiburan mah urang teh Kang Haji mah yang Ustaz rekepkeun Ustaz dibelaan salat oge di jama lohor teh kana asar tapi kacu nya sieun katinggalan usik aduh eta usik na ingat Kang Haji keur ngora jeung deuleun zaman perjuangan mah heula boro-boro teh jeung deuleun waduh eta usik na jago Raden Soda nepi ka eta pasang kieu tapi kalemes pasang kieu nya Ustaz apa naon hayang motor wah naon hayang motor wah siap lahuta teuing ke geus umur 17 tahun kudu boga SIM kudu boga helm taati pelaturan lalu lintas sia teh sagede kieu hayang motor jeung duit di mana ari aing ngiridit wah ngiridit boga uang muka tegableg uang muka buru-buru apa naon motor kakang paling ngaleut naon salakina teh bari leumpang cing buru-buru nyai gerana heureuh cai kakang hayang cai kopi tah lamun rumah tangga geus kitu buru-buru bawa ka rumah sakit jiwa garelo geus karoclak gitu kan henteu di mah jadi hartina sholatullah salamullah teh dina prak-prakan nama dina gawe nama sopan santun ramah tamah DP handap asor tenggang rasa perasaan bener rasa jeung ta eta gedekeun ta eta sholatullah eta teh salamullah ala toha rasulullah rasulnya bener pansalam disebutna ge salam gerape mangpaat bener kayang dekaran itu rin ieu mah karek nepi nyanyi boga rasa geus nepi boga rasa geus dume menang duit tina nyanyi padahal duit nu dipake muliakeun jadi waduk itu kan itu nama benar moal naon rokok sia loba aing oge cicing leunah jempe aing keur ngomong uduh deh kumaneh kaja bantong dicarekan atuh dan usaha teh alah kan bae lain eta tukang rokok mun molotot ka aing ceuk tukang rokok ge sarua we cenah aing oge jeung sia keur usaha euy pecing payu euy jasa gubernur itu euy eta teh murukan teh urang tiasa silaturahim ayeuna gubernur Sabalemur bener heeh bisa we pan urang tiasa silaturahim heuh urang copot hikmah na we urang mah nya sanajan ku jalan dagang jalan naon ayeuna tingali nu jualan martabak nu sate baso ulu nyangkeun hirup teu saeutik eta teh manyangkeun hirup heuh bener keur maraban anak pamajikan anak keur nyakolakeun anakna dagang itu tuh pek pikir ku sia dagang celana jero nya jadi ulah dina nyanyi uang wungkul ulah boga rasa geus nepi ceuk urang kaler mah bahasana bahasa kaler it not the song but the singer behind the song apa arti itu lain nyanyi na wungkul nu kudu alus teh tapi jiwa penyanyi na tah nyo ayeuna loba nyanyi na geunah sorana kata-katana alus tapi penyanyi na narkoba
Masya Allah Woi. jamaah Iya. oh jamaah Iya. alhamdulillah Lila. lain ku teterelengan anak gini yang penek nih Yang jalan-jalan penek ya. nya sarupa jeung aing gitu dah Alah Eta turuk tak tirik-tirik lagi kan. dah gitu tuh ciri sabumi cara sadesa teh kitu siling ajenan Siri hargaannya kan. heeh jadi nu syakur nu kadenge nu katampo teh kudu jadi ilmu Oh, tapi jangan nu mikir. nya Oh, gitu jangan nu mikir, ente mikir mah. jadi lain nyanyina Lain. lain ngadalangna tah jiwa dalangna Jiwa dalangna nu iman teh. it's Benar. not the gun but the man behind the gun Apa artinya birhain? heeh jadi lain bedieuna wungkul nu kudu canggih teh tah nu nyakel bedieuna Dah, benar. mental spiritualna Mentalna da mun mental. Ya. Mun mental mah ka mana we dia kena. heeh Eta. sagala rupa oge jelemana heula nu kudu alus teh Nu kudu dibebek mentalna teh mah. kitu nu matak ulah gurung gusuh teh Ulah getah ulah getah sarupateun eta nu kitu teh pagawean setan teh nu kitu teh gurung gusuh teh getah sarupateun teh. heeh Ulah ditaruh. tak urang teh ngabogaan hiji budaya ari budaya urang teh anu aya patula patalina jeung peradaban ari budaya di urang nete taraje ninsak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngala menta malapah gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan jadi moal cilaka. moal cilaka Ai urang kitu mah. nya Eta bener kan. ceuk agama mah teh antal mautu qoblal mautu kudu bisa maot saacana mati beh dieuna saacana nyeun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah eta pigawean teh picilakaeun pisalameteun Eta bangarugikeun batur eta menguntungkeun. sakira-kirana bakal nguntungkeun batur nguntungkeun urang nguntungkeun negara jeung bangsa pek pigawe Silahkan kamu bekerja di pabrik. nya genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat 835 ayat leuwih eusi na ayat tungtungna untuk orang-orang yang berpikir Eta nu berhasil makang nu berpikir. sok pikir geus ya Isu krek mikir manuk naon teh ik-ikanya titik tadi soang kaak bener teh soang keur bobogohan jeung Cina ai sia pikiran teh kemana karep we Taina teh budaya urang teh loba diruksak euy. Loba diacak-acak. Investor usaha di negara urang yeun pabrik heuh bener mukakeun lapangan kerjaan ekosistem diruksak. Ai rezeki dibawa ka itu ai lingkungan hancur. Lingkungan hancur limbah we loba. Tah, seimbang. Ai daek nanamkeun modal di urang mah. Tuluy manehna teh piraana nyieun permen oge. Atuh mun urang mah kudu adaptasi jeung budaya nu di urang atuh dina bungkus-bungkus permen teh gambar si Cepot, si Dawala, Gatot Kaca, ieu mah Superman, Doraemon. Da budaya deungeun teh mah heuh. Dina cangkang Super Blue. Dicekok barudak oge nya nyaho PS we di imah teh. Di imah. Kadienakeun Power Ranger. Ya, kadienakeun HP dicocok teh geuning. Kadiekeun HP. Ku budak SD geuningan. Teu naon eta oge. Ngan ulah cudog-dog tinggal Iga. tah eta. Artinya seimbang. Seimbang bener kan? Ieu kendalana teh loba sabenerna lain budaya urang anu pareum. Tapi Mode khususina wayang. Lain wayang anu pareum padahal apresiasi nu nonton anu naek. anu ngaronya. Dalang tinggalin
tinggalin di sekolah formal tinggalin Ainu lalajo ngadengikeun berita nyo internet heeh Facebook. maca koran Facebook ari dalang teu nyahoeun Apal. nya heueuh tinggalin tinggalin ai dalang nyonya odoran batur geus tadi dia dituntut ari dalang teh nyaeta kudu adaptasi jeung apresiasi tiada hari tanpa inovasi bener cenah eta jenuh nah jenuh oge teh ilmu yang nu mikir naon jenuh itu nyaeta motivasi untuk berinovasi inovasi berkarya heeh nya ya mah mikir mah ayo mah mun teu payu teh nyalahkeun ka Allah naon teh oh bener lo nyalahkeun ka Allah na teu teuingeun Allah kitu da urang ge sarua boga abdi teh salat di keureuy tapi naha teh nyambung-nyambung wae sangsara balangsak wae kitu da bohongan teu fokus nya da mang pikiranana meureun bener kan da eueuh tugas laksanakeun salat aya oge aqimus shalah nya eta adegkeun adegeun bener ngaran-ngaran ngadegkeun salat batong boro hakikat teh syariatna batur geus ngadegkeun tower 180 derajat tuh 180 derajat diadeg-adegkeun tower di tiap-tiap posisi sanggeusna diadegkeun manehna usaha tina HP pan hubungan urang ka Jakarta oge teu jam-jaman halo kucukup ku halo nepi indungna nelepon ti Kuningan halo Nyai cager mak sehat kumaha usum naon di Jakarta usum demo usum banjir cenah bener usum sali omongkeun lembaga jeung lembaga silih gorengkeun mah yang lembaga atuh murukan kue ngapa lain lembaga marukana meureun saderajat jeung martabak murukan roti bakar tapi urang teh kudu geus nyaho nomor nu rek dituju nah nomorna aya nya bener kan cenah eta kuring manaha cenah ieu teh teu nyambung keneh HP teh boa teu dicas wading kardiana boa meureun maneh teh tara ngaji tara silaturahim tara syukur pulsaan cenah eta teu nyambung keneh boa eueuh pulsaan tuh boa maneh teh tara zakat hirup teh tuh gak sinyalan wae gini kan heeh atawa digadekeun HP nya da urang teh syariatna kitu hakikatna jiwa raga urang teh loba digadekeun kana urusan dunya jadi poho kana urusan akhirat dah hirup ka konengan teuing tah pikir ku sia bener karasa isukeun salat adegkeun salat dina salat da wungkul weh salat teh aya 3 huruf naon bae itu teh nyaeta shod lam ta ari sodna naon sodna teh sidkul qauli hartina teh bener ucapanana ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong ngadek sacekna nila saplasna nya ceuk nyana lain ceuk lainna mun panjang teu wani neuteuk mun ponok teu wani nyambung mun condong teu wani motong pas ngomongna ailam tukang salat tah ailamna ceuk kakang dieu lamna teh layinul qalbi naon hartina leuleus hatena aing ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan malapa gedang kaituna teu melengkung bekas nyalahan tugeun eta nu katilu ari takna naon takna teh tarkul ma'asyi hartina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun tupina dijauhan komo maksiatna bener kudu geus jauh tina eta mah tak kitu euy sae ka hartos matak salat di keureuy tapi teu nyambung-nyambung wae ka Allah ka gaib-gaib
introspeksi diri karimawa sendiri dina diri buah loba gambar tadi na hate loba bayangan buah-buah aya gambar sato aya gambar jelema gambar jelema nya gambar monyet gambar naon-naon rupa numpuk tah baru baga hayal dina otakna nu matak dinas ku kiai cenah di imah teu meunang aya gambar ucing aya gambar anjing aya gambar jelema oh eta teh suka padahal lain imah anu diheesan tah ieu dah jero hate oh nu kalingkung ku wawangunan nu katingker ku papageran katincak tatapan nu matak di dinya aya weh kalimah turun kul hu Allahu ahad kul bejakeun ka Allah we hiji tujuan teh iya kul fokuskeun daya mah kaganggu ku jelema mode salat jelema geuning hayang kapake ku mitoha woh ni salat tohor oge 6 rakaat aya teh aya gambar teh aya gambar jelema na hatena bobohan hayang kata aya gambar mitoha hayang kadangar ku mitoha atawa salat di keureuy gambar sato numpuk dina hate naon kekedemes barang batur hayang dicokot rezeki batur dihakan tah nu korupsi nu kitu teh lain jelema teh naon kan sato da kadedemes kadedemes paduli teuing kasinggung ge bae kan tong baru kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing paduli teuing lain nah aing mah ngomong batur mah demo nah aing ngomong ulah boleh kita poka tapi demokratis Pancasilais naon sababna abeh dilindungi ku undang-undang ulah tarik teuing bisa anu maehan jelema ayeuna tong ngarepotkeun teu dipaehan ku sia ge kitu aing bakal modar lain bisa anu ngaduruk jelema mah sensitif bisa yang ngaduruk akang nyeun deui we aing mah kai loba tapi akang mah teu nah geli jeung aing ya akang mah nah ada aing mau aing mecat waduh lain pegawai negeri ya kang urang mah nya benar lain gitu. pegawai negeri urang mah tapi beunghar nu beunghar we kitu sia teh aya dalang nu teu boga gamelan wayang padalang na atuh anu Agustus wungkuna beuna aya akang mah da ungabul lah sanajan sakumaha Pak Asep payu deuleu nah sanaya hiji kajadian naon Pak Asep ditabuh ku nu sakarat da bahaya dulu nu ngalamar ka wayang padalang itu pun bapak nuju sakarat palai dipanghiburkeun ku wayang golek tapi mun aya nu sakarat ngawinkeun eta mah Jonatan bener kan nya bener kan gitu ieu mah obrolan ti peuting obrolan we ulah tambah tunduk sore lah ngan kudu seuri heula lamun rek ngobrol kieu nyata dihibur heula naon sababna sabab nu seuri mah bersih hatena keur sok tingali sabeungeut nu baeud hatena keur kumaha sok keur susah keur bingung kieu ditanya oge teh balik nih kieu teh hatena keur ruwet teh keur pakusut coba nu seuri mah bersih hatena tak keur bersih sup ayat itu baka nyangsang teh nepi ka imah sarengeh mana teh seueur sorangan ai keur bingung mah keur kusut saya asup gitu dah jelema mah lumayan teh seuri 1 menit teh lumayan nambahan umur 5 menit ada eta teh eta wandi iya cenah aya nu balik ngawayang cenah ti bubut nepi ka paeh aya seurian teuing teh meureun ai kana rem poho bener aduh ampun euy da kitu nya hikmahna teh urang teh bisa silaturahim itu dah tapi dah bener euy naon kan kudu ngahiji urang teh kudu babarengan leres
syarah satujuan musyur dina hiji tujuan eta keur kepentingan negara jeung bangsa Eta kayang teh kitu. ulah nepi ka aing-aingan Ulah paki-aki. ulah pagirang-girang tampian Ulah paki-aki. heeh Oh, tapi ayeuna mah didenge-denge teh karunya teh euy kawinyana. heeh kayaan di luhur geus sok antara lembaga geus silih baeudan silih serang silih gorengkeun Siri cokelan kesalahan. silih cokelan kasalahan Narek kira. Oh. Kira balalerna. akhirna tukang newak ditewak tukang ngahukum dihukum tukang mariksa dipariksa nanaonan Aduh kadeuy. cek urang kuning mah atuh geuning cek urang mah jelengka Gila-gila kan. heeh Jalan mati jika nulek sama menang. kagila-gila keding urang mah jelengka Orang majalengka. eta di parapatan eta geuning dina di Kadipaten Kadipaten gini berojo. aing ngawayang geuning tos di Subang ka Kuningan Kaliwat kadinya pan. heeh ai sinen teh kenunutan Nunutan tukang beca atuh geuning cenah geuning sinen namun digoreng patut Nanti dangdan pak. meureun keur ngadahdir meureun Dari sada dangdan itu nama mobil bari sare. ai jig teh ka Ciwaru Kumaha geus Ciwaru? beda deui adatna teh Logat. Dayana. Logat. geuning karek sumping kitu muhun manehna nu nanya manehna nu ngamuhunkeun ampun rupina teh acan tuang panginten muhun cek manehna teh aing teh sia ngajawab atuh kieu ngalamun aing ampun Yang si Rente kena masih kena geris teko. eta tina cai meureunnya euy beda kampung sok beda lagam Logat teh. beda logat Da kanu panak geus beda deui. di Kuningan langsung ke Cianjur Selatan Nya Cianjur sekapak kali Ai Sinang Barat. datang berang teuing ka itu teh baru kayak gitu karek datang we kieu Waduh. najis deh ka euy Naci saya. eta dewek di Kadupanak aya kebon eurih Kumaha? belian ku aing teh aya 5 hektarna mah Kebon eueuh tadi itu. pelakan rambutan araneheun panggeus bareureum teh Heeh. baru euy kebon pasir rambutan kuat diheujeunkeun teh mah nepi ka kuat Kawasan mun urang mah mun bareureum kitu eta mun urang mah ieu mah kuat baru mending kawasan di Sengor nya. oh Logat rupa-rupa. di Cianjur langsung ke Banten Ka Banten. geus beda deui lagamna Euy logatna teh. heeh Kumaha teh? dah itu daya karek datang eta ampun panitia eta para geura paraban panayagan paraban memang aing teh meri Lain burukanana urang teh soang beureunya. baru kana meureun panayagan teh soang ampun aing Berapa rabah. Sok dan umatak aya we kecap ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana saling ajenan salin hormat teh didinya. saling hormat Salin. da Allah nu ngajadikeunana atuh kitu Daloh. nya Daloh lain urang. budaya teh beda-beda ciciren bangsa teh budaya teh Beda koki, beda masakan teh eta. nya gitu euy Daloh lain urang Banten, lain urang halus tah ngomong euy model aya jelema anu pamadeganana di urang iman di urang Sunda kumakan pada engke di alam kubur bakal ditakon eta teh heueuh. ku malaikat cek dewek ditanya cing teh ku bahasa naon akona Cing. bahasa Arab Oh, kumaha cenah? bahasa Arab keueuh we di dinya pamadeganana teh Wah, ku dewek di korehan di heureuyan kumaha cing? cing teh cing pangmilariakeun dina Quran aya nu nyaritakeun malaikat urang Arab Lain bener. ngalamun mana teh Bingung we kan. atawa cing teh Allah
Allah orang mana? Orang Arab lain. Mana itu bisa ngajawab? Nah, itu ceritanya nyahoanan mungkin yang bahasa Arab nya. Anu ditanya itu tuh iya. Nah, cara bahasa Sunda lain, dah Allah lain orang Sunda. Nya. Benar. Tok siapa pangihkeun da bahasa naon sok. Engke. Teuing poekeun nya basa baheula meureun Kang. Aya beja ieu mah Kang. Ditanya teh abdi ti tetangga ti ustad di ditu teh manjer muka cenah geuning. Eta teh kumaha pi jawabeunna? Manro buka kitu belegug sia teh. Lain manor buka sia teh. Aya nu kadua geuningan jamika naon gitu. Mana biyuka na sia teh. Aya nu katilu babi buka gitu. Oh. Tak gitu jadi kekeh we di dinya pamadegan teh cicing mun urang mikir. Ngajeng-jengnya Kang. Heeh, mode dewek ngalungkeun rokok kaluhur peng sabungkus tak lungkeun. Ragrag deui moal. Ya ragrag. Ka mana ragragna? Hadap. Naon sabab ragrag? Ya meureun berat akang teh da rokok mah berat. Tuluy katarima ku leungeun. Berat. Berat. Tah kabeh ge kitu jawabanna teh berat. Ragrag da katenyo. Katenyo ragrag sabab naon? Sabab dialungkeun. Ajak akang kumaha? Sabab berat. Di dinya we eta jawaban teh teu make ilmu. Ajak akang kumaha cik? Coba nanyakeun kana sakola SMA, naon sabab ragrag? Abdi mah teu sakola cik naon? Sabab ku ayana gravitasi bumi, daya tarik bumi. Genyot. Ta eta jawaban make ilmu. Oh, bener Kang. Gravitasi. Atuh bisa, tetep we diragragkeun da berat kitu. Di dinya we ngajedog ku negara teh. Asa menang bener. Karasa ku urang bodoh teh lin ah. Nya. Model ayeuna sok adi panon poe biji ti mana? Di wetan. Panon poe teh biji ti Wetan. percaya maneh panon poe biji ti wetan? Saya sapopoe kuring mencrong. Panan poe ti wetan. Bijieuna teh. Bijieuna. Tah pageuh we di dinya eta teh jawaban teu make ilmu. Coba lamun make ilmu. Kumaha mun make ilmu? Da panon poe mah cicing, da bumi nu muih. Heuh? Tapi rarasaan abdi apan ti wetan akang. Tah, jadi kaciri sia teh karek nepi kana rarasaan. Encan nepi kana rasa nu sabenerna goblok dengekeun atuh ya. Mau ngajawab, mau dicarekan. Tah, kitu nu matak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tah, eta pake Oh, kumaha? bahasa eta mah universal deuleu. Cara makena kumaha atuh da aing ngomong ngungkul mah. Hah? Aing ngomong ngungkul mah bisa atuh. Sedep tanyakeun. Ai orang Jerman batukna kumaha? Sarua jeung sia? Sarua. Geuning. Urang Cina sarua. Lamun disunut panaseun. Kagurubuk sarua. Sarua jeung sia. Sarua. Sanajan beda basana. Sarua. Beda kulitna. Beda sarua. Ini teh sarua koplok eusina mah. Kumaha tuh? Lamun urang Jerman kadahar uyah kumaha rasana? Asin. Aisyah, Asin. nya aya nu saruana. Da beda satu sesebutan. Cek urang mah uyah, cek Jermana hondiko. Kawan tuh. Sada nunya. Jika nunya we. Make hondiko nanti ku jauh-jauh. Tah, kitu bisi teh apa ngobrolna di rumah sakit jiwa teh kitu tah. Nya. Nya. Ah, bener. Model dewek ieu we sisi jalan keur kedek teh. Eta mah motor ngebut. Oh. Hareupeun aing cek dewek teh. Babah sia. Dan luas. Rarasaan teh ngaganggu ka aing. Oh, asalnya. Tapi lamun make rasa nu sabenerna. Kumaha make rasa sebenarnya? Dedeh teuing meureun kasepang na ngebut oge meureun rusuh nini na maot. Atau indung dari rumah Bener sakit. teh. Bener kan? Tah make rasa mah tah eta teh gedean, tah salatullah teh eta gedean. Oh, kaharti beneran nama itu.
atawa indungna teu damel nya bener kan tah lamun geus kadinya mah kana hakikat eta deul aman sagala rupa ge tantram baloba denengean da Kang mode pejabat ye olah ieu duit negara duit rakyat deudeuh teuing rakyat Hondiko ayeuna kudu dihakan ku aing teh sarua we jeung ngadahar duit rakyat dah tulus moal innalillahi wa inna ilaihi rajiun asati Allah mulang kalau back to basic kembali ke semula muncang lebuh kapuhu mun ceuk bahasa Yunani kuno mah ex nihilo nihil pit lamun ceuk bahasa Arab makana illa makani nya cek lamun ceuk situkul kembali ke lep nah gitu lamun cek bahasa Cina sangcia jauh lain cangciah mah dileun tahun-tahuluh diperes eta cangciah cing eta mah cangcau cangcau ada orangnya bener gara sok lamun geus urin jeung rasa nu sabenerna ai rasa teh nyaeta departemenna teh Muhammad Nur Muhammad. Tapi Kang kuring ngadenge pan innalillahi mah nganu kuraya nu maot. Heeh di dinya wungkul dipakena teh. Aya pasaran digotong oge di jalan jo innalillahi pada pasaran mah dek diomean da ruksak. Cok kadengereun maot teh eta gini. Iya perep lamun nek dipake neungeul batur coba kembali kepada jalan Allah tong tulus kembali ke semula genti kuwelasan kunyaahan salamet moal Salamet tuh da pigaweun teh innalillahi teh berarti pigaweun nya pigaweun lain ukur aya nu maot heeh bener sabab naon kitu sok sebab naon teh innalillahi ente innalillaha apa innalillahi kumaha ya Kang ente innalillaha ente innalillahu henteu beda deuleu alif lam na teh Beda. aloha ilahi allahu beda aloha tanyakeun ka Ayub ustad teh dokter engke sakedeung deui sakedeung deui dokter mode Allahu ma alif lam na teh alif lam lil milki alif lam ma'rifat tuduh kana kecap kagungan kudu makan Allahu nurun warna aya nu ngahartikeun Allah teh cahaya ta eta teu lengkep kurang keneh berarti Allah teh cahaya cenah nu matak dikir geuning la ilaha illallah la ilaha illallah buri nyai tah panggih jeung Allah aing oge ti dagor ngeburi nyai gitu sarua kabari ge ti boboh tina motor kaburi nyai anggaran lain padahal Allahu nurun Allah nu kagungan cahaya tak kitu atuh matak naon langsungkeun nya Allah nu kagungan cahaya tak eta kitu ieu mawawanianan ngomong teh Allah teh sanes istri sanes pameget eta teh heueuh Kang eta kulalawora ngomongna da aya nu ngomong kitu dalang oge geuning aya anu teu istri teu pameget naon anu lain istri lain pameget mah malaikat makhlukna keneh jadi Allah mah nu kagungan makhluk anu lain istri lain pameget nah gitu langsung Allah teh teu ibuan teu ramaan kitu heueuh naon atuh sok aya di nu teu ibuan teu ramaan mah Nabi Adam jadi Allah mah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu bapak Allah teh teu warna teu rupa kitu padahal nu teu warna teu rupa mah angin makhlukna keneh heuh dat ai ka itu atuh ngimut naon-naon atuh nyaho cukup we nu kagungan urang sadayana nu kagungan nu ngajadikeun bumi langit sawarga sabab kapager kudat laisa kamislihi moal aya hiji perkara nu bakal bisa nyontohan ka mantena saperkara oge sakotret oge nu matak kembali back to basic kembali ka dunya urus sajajadianana di antarana ai itu leuweung nu saha Allah pan Allah mengajadikeun leuweung teh jeung tatangkalanana nah atuh diruksak ku sia lamun wani ngaruksak wani melakan deui goblok wah Kang ayeuna mah sumpah ngalabelut disetrum disetrum beak atuh atuh nog narik megar teh tulus
engke kumaha nasib anak incu teh nyahoan ngurak hayang urang. Benar. Sok. Incu urang mah asal ti gedena teh budaya dileungitkeun leungit. diportas Di portas saeutik. pe Moal nyahoan anak urang mah ngurak bener. Tapi keur bae sakola. tak kitu euy kudu waspada teh kitu muka syapah Tobros. apa siling muka syapah Naon muka tobros paningali teh kana la ilaha illallah. Jadi Sok, gitu. lain panon lahir wungkul jan usah. model belut nogan Kumaha teh? belut nogan ngarepe Ngeunah beureun. heureyan kurang urekan gitu capluk lesotkeun deui belut nogan Heeh. kitu-kitu deui capluk lesotkeun deui Dicoog. eta teh panyarek Allah padahal Oh, ulah di Allah. ulah diala aing teh keur ngenog ngalobakeun deui endog keur sia anjing cek belut teh kitu Namun belum bisa ngomong mah. lamun bisa ngomong mah ieu mah bener dia leketek Dia leketek. atuh teu megar nogna teh keun antep cenah loba mun urang Loba, geus loba. lieur pisan da ajab atuh terus manuk dialaan di leuweung hileud loba Ngabreng gitu. orai dialaan Beurit. beurit riam pan ajab ka urang Beurit di Allah Cina ngabreng. eta sia mah meuli geuleuh-geuleuh teh ka Cina teh tara nyambung si koplok mau ngomong teh sakitu loba bati ti Cina teh sia tina dagang HP dibere sabaraha sia duit ku Haji Didin kita ngomong gitu alah ampun aing nya Bener kan? gitu daek nyaring peuting mah ilmu pada Ilmu yang rezeki. Hari buat bagai nyaring penting. ayo mah rajeun daek nyaring peuting aya pangabutuh Kakarap. jadi ibadahna teh ditukurkeun jeung pangabutuh jadi jual meuli jeung Allah teh nyerepek malah pangabutuhna teh ditarget deh Target kumari. mun husi ka we salat tahajud Allahu akbar Abdi yang ojek. Allah Abdi yang motor. menyem Allah kita dibubutkeun tara oge aya pamentana ditarget Target kumaha? ya Allah pun anak hayang kebeli ojek Beri cerik. muga-muga ya Allah kitu ditarget kumaha lamun Allah dek ngarebus da mah beunghar anya na mah Bener. kumaha itu kumaha nu mere Rek kedele ketika tampi. nya Kan urang mah usahanya kan tong ditukeurkeun atuh cing ikhlas we cing ridho dina ibadah mah Ai pengabdian. keun da utekna ati oge uningaeun anjeunna mah Benar. heuh Benar kan. model tadi nelponing tuk tak gitu Untuk pingpong untuk apakeun nomerna naon Allah. subhanallah Subhanallah. naon sucikeun hate eta dicontohan ku Rasul urang eta subhanallah subhanalladzi asra bi abdi Wah, eta kan. tuh diangkatkeun bersih model Oh, nepi ka sidratul muntaha tuh tapi ka adulensinya ulalawara nya leres. nya Sumohon tong ditukeurkeun ibadah teh jeung pangabutuh kawajiban we eta mah benar kan. bener Leres kan kartos enak mah. Mulai Eh. mulai tisuk soal. Dah. Nah, naon ini karareueung. naon berwek euy Heeh. Sing paruringkak teuing eta. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di Cayuna Jaya di darat Jaya Una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih. Bumi mengabanyu mingkemah mut balalager juri dieu ulah galuh ulah jadi. Ulah jaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulah jaya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir. Naon teh euy? Teuing beberapa ekam. Oh, mene tematu singar teh geuningan.
si kenehnya aing teh ngomongkeun hukum aya aing keur ngadoa ngaberwek ngagebeg bade aing mimiti tahajud aing ge prosesna kitu heula aku bakal sih caritana dewek teh tahajud nggak penting Allahu Akbar aduh lekoh karareuh kretek cenah beurit digigireun Allah tetulus berenjang deui pengalaman hidup udah makan tahajud sieun padahal beurit sebenarnya mah teh pandina bayangan aing teh juri alah ampun eta dina hajalan teh alah alah tah muasara bodrek gitu tak gitu senau aya naon pot kan aya naon gan aya nu ngaberwek kan bila mur abdi ge seueur nu ngaberwek ya aya kan sok bau peuteuy berewek aya kan sok bau peuteuy belah mana payun lah pot lan sora naon eta asa nguping sora asbak teh jeung uak suanten naon uak asbak rabi abong di leuweung ja aya anak ganeng kakolotek doraka geus eta naon ari euy kana da di leuweung marupa-rupa sasatoan di sarada meureun ulah loba dedengean ulah loba teuing dedengean sababna leret atuh karena tincakeun teh jadi we ciraka ku pamolah sora lain aya sugan teh lomang tadi kuring teh borogek we efek teh digebrus kadinya kana lomang geuleuh juri ngomong teh kitu-kitu sia teh lagamana teh teh sia heuh kuring teh meuni reuwas tak kuring teh gebrus untung teu kahanap naonan aya sia kikituan ai buah syait lalieur sia teh buah garelo udah kabawa ya cek kayak kagak nular penyakit gitu mah kabawakeun atuh ampun sarombongan jadi terlibat kabeh ieu alah ampun teh uluh toke nu kitu sia teh dasar geus lalieur aja kagak naon iwung jauh-jauh we jeung ieu Wilujeng tepang wanara nuhun satria kekejang samar-samar ieu dewek teh su nya Pak Bige Kakang Semar ieu nu aya makhluk aneh naon itu kelenci agak lain monyet ih lain yang menikah sehat gitu monyet eleh ku monyet kasehatan ai jelema menikah uleuh ai monyet tapi ka mulus gitu aing sia mah eleh ku monyet lieur kesehatan
lain eta meuni bodas kitu buluna kabehnya. Oh meneng ngeplak kawa sutra kan Oh di urang mah beungeutna wungkul monyet teh ada bodas teh saha karek beungeutna heeh eta mah teuing dek ngabodasan ka handapna teh moal mau monyet kawinan mah kitu ka saha teh sia teh ka monyet suka teh ka urang geuning karasa kana hate aing. Bapak monyet lain tong ame curi. Hop. Nah ini juga bencana nih. bencana kecil Iya dong, kan kiamat itu ada kiamat besar, ada kiamat kecil. contohnya kiamat besar Ya hancur semua. kiamat kecil Ini barusan. kenapa disebut begitu bencana kecil Kapan bersatu nanya orang kita nih? Iraha dek ngahijina bangsa urang. Barusan Bapak Semar pakai bahasa Jawa mengatakan bahwa keadaan dunia ini makin rusak. Tapi Tuhan sudah memberitahu dari dulu, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bahwa rusaknya dunia ini oleh ulah atau tangan-tangan manusia, pola manusia. Itu kan? Kenapa? Di dalam seniman ini, di dalam seni ini, seni tradisi, mestinya satu rombongan. Kamu Gendang, Sharon, semua harus bersatu dong. Iya. Apakah kamu tahu bahwa yang dibawa oleh kamu itu, gamelan itu ada gaib? contohnya bagaimana ada gaibnya Nah, diterimanya oleh orang awam, di Sharon atau di gong itu ada keruhun. bagaimana Padahal gaib itu adalah suara, hanya terdengar, tidak bisa dikejar atau tidak bisa ditangkap oleh tangan. Itu gaib kan? oh iya Ajen dong, hormati dong. Sharon, fungsinya Sharon untuk pangkat, gong untuk menentukan, gendang begini. Tapi di dalam lagu satu arah atau satu tujuan disebut lagu. Iya dong. Coba Sharon pangkat. Sendiri gemelan kawi Lumpengan birahatari Lumpengan birahatari Tidak ada yang protes. enak didengar Tidak ada yang protes. tidak karena Kalau dikejar atau dilihat dari segi ilmu matematika, ya bagaimana Kak positif kali positif itu positif. betul positif Positif kali negatif itu negatif. Negatif kali negatif positif. Benar kali benar sama dengan benar. Benar kali salah sama dengan salah. Salah kali salah sama dengan benar. Tuh. contoh Jadi nu bener benerkeun bener. Ulah nu bener disalahkan atau nu salah dibenerkeun itu salah. Kalau yang salah salahkan itu benar. Iya dong. Coba sekarang Sharon yang ini larasnya pelok, yang Sharon satu madenda, yang satu lagi Bonang Salendro Jawa, dari gamelan Jawa. Coba semua, tidak ada arah, semua coba pukul semua.
Nah, inilah disebutnya badai tsunami. Dari pemerintahan sampai rakyatnya sampai yang kecil-kecil semua keadaannya yang barusan didengar begitu. Nah, sekarang jangan saling salahkan. Jangan saling salahkan satu sama lain, tapi tetap kita bersama. Ayo mulai dari sekarang. Dari sekarang kita membangun bersatu padu. Iya dong, jangan gitu dong sama saya. Saya tersinggung sih. Iya, saya tersinggung sama kaum-kaum duafa ini. Betul nih. Iya, boleh saya ngibing tapi digendangin. Oh boleh. Ini jangan macam-macam lah sama gua lo. Gua kagak enak tersinggung, bener nih. Ini kita harus berterima kasih TPI ini mengangkat harkat dan derajat kesenian tradisi wayang kulit, wayang golek, apakah sekarang apalagi sekarang kolaborasi dalang dari Jawa Tengah Bapak Mantep Sunaria dengan Asep Sudarsono. Aduh. Iya. Aduh, sindenya cantik-cantik euy. Ai kieu teh hayang rumah tangga deui dek mah euy. Aduh. Itu 11 kali hayang. Itu atuh. Ya. Nu tadi teh ya, kembalilah kepada pembicaraan yang tadi, keadaan negara ini yang tadi, lagu yang tadi, waduh rusak sekali ini. Jadi mana dengeun aing itu. Jeung mana tuturkeun aing mun awut-awutan. Contohnya dulu hutan tidak dijaga utuh. Tapi sekarang dijaga habis. Siapa yang salah? Banyak pagar makan tanam. Iya dong. Itu. Apa saya bicara begitu? Saya berdasarkan data-data yang otentik. Iya dong. Banyak bukti longsor, banjir dan sebagainya. Rusak negara kita nih. Mari kita bangun oleh semuanya bersama. Nih, memberi contoh kolaborasi seniman dari Jawa Tengah, seniman Jawa Barat malam ini bersatu padu. Ya. Iya dong. Kesatuan dan persatuan harus dijaga dengan baik. Itu ulah naon. Kadieu kitu ka si Onyong. Aya ka si Gareng. Aing nek ngigel heula sakedeung ah. Alah. Aduh, la. Naon? Come here. Dia. Aya naon? Bapak tuh pulang dari Jawa. Mana? Pulang dari Jawa udah beli batik. Oh. Tatan datang ngademane pagulingan. Datan datang ngademane pagulingan rana. Pagulingan rana. Sembah kapihatur heug syukur jang ti abdi ge heug syukur. Mana si Gareng kabawa tsunami meureun mulih di Jawa Tengah Bapak teh heuh ulu sareng Bapak Mantep Sudarsono ngobrol lain ngobrol deui dewek teh dicacabak ngan di ditu mah dewek teh jadi ipis. Ya ya datang ke dia jadi budayut. Tah gitu udah ngeunaan kejadian ieu teh. Hayu
urang introspeksi sararea, urang maca diri sararea, urang omean ku sararea. Jomu. Eueuh deui sarana teh nya dinyakeun lamun lainkeun. Pantenan, kantenan Pak. Agama ulah dipake kedok. Leres. Sabab dina zaman kiwari teh janggal loba nu nya di lain-lain nu lain di nya-nya. Orayan di bareuli datang oranyaan di teungeulan. Nu mata krinik-krinik ulik harti cing harti ngawincik diri lamunya panaraga cing apa dasar agama ari agama teh agaman hirup keur manusia ari hartina agama anti riweuh cinta damai setiap agama datang kakacauan kudu lolos setiap agama datang kejahatan kudu musnah setiap agama datang korupsi basmi tuh. Tapi kunaon ari agama datang tiba heula kajahatan beuki meueuh nu korupsi beuki meueuh saleh sanes salah agama tapi salah jelema liri ibarat jukut dibikeun ka doma jalu jukut dibikeun doma teu daek nyatu da domana babadug wae hayang kabikang tah eta. Ayeuna mah urang anu leutik sabab kedaulatan teh sapinuhna aya di tangan rakyat. Lain ngadaulat anu teu bener, tapi ieu mah urang umajak dewek dek ngagugat ka astina dewek. Uluh. Sabab naon? Pandawa jeung Kurawa ngan Parasea bae. Sebab Pandawa jeung Kurawa teh saturunan. Sakaruhun. Iya, kenapa jadi satu turunan jadi nama jadi dua? Yang satu Kurawa dan yang satu lagi Pandawa. Setiap dua ngaran atau dua nama pasti dualisme. Setiap dualisme beda paham, setiap beda paham bentrok, perang, war, pikeun ngahinarkeun peperangan tak urang cokot hakikatna urang teh perang sabenerna mah perang jeung kabodohan perang jeung kasangsaraan perang jeung kamiskinan perang jeung kabutuh carana teh ku ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun mumuncangan yuk urang umajak ka sararea ti mimiti pupucuk pamimpin handapna urang sararea urang babarengan ngawangun deui ieu nagara balik deui kana fitrahna manusia ari fitrah manusia teh naon hakna pake hak saha hak manusia teh naon ti dituna nya sidik tabligh amanah patonah ai nafsuna mutmainah rodiyah mardiyah jeung kamilah kadieuna nyaahan deudeuhan welasan asihan daek nulung kanu butuh daek nalang kanu susah ngajahit kanu titeuleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyaangan kanu poekeun nganteur kanu sieun landung kandungan laer aisan mipit amit ngalak menta ta eta kewajiban manusia hayuk urang saling bejaan amal ma'ruf nahi mungkar teh apa heuh hayuk dewek dek ka astina ayeuna deulejang tuturkeun ayo alah ada apa bagja malam sekarang saya kenapa bagja ada kakak saya siapa mantap sadar sana pamali teteh nah Bapak mantap Sudarsono sama saja mantap sadar sana nanti bisa maneh nyebut kagak ai nyebut teh saja kalau bilang saja kalau bilang ulu alah ai nyebut Aceh
sekarang sedang ada bencana. Hari nyebut kereta api kendaraan panjang. Ya gampang. Hari nyebut bujur pantat. Ari nyebut Batawi Jakarta. Ari nyebut Bogor jalan ke Jakarta. Apa katawa? Kalau nyanyi kan di Sunda mah ada eling-eling mangka eling. Coba gampang kumaha mana eling-eling mangka eling, takwa mangka takwa. Rumingkang di bumi alam aya celang kamar capada. Dharma wawayangan bae, Dharma wawayangan saja. Anak kasasarnya lampah sama anak kasasarnya lampah di dieu sia hese. Nafsu nu mata kaduhung ya hese ya. Nafsu nu mata kaduhung gampang. Naon amarah mata hanyaka. Aduh, badan anu katempuhan ieu. Awak yang katalang sara alah. Aduh, bener ya, barangkat ah. Maaf saja ya saya. Alah, bawa dunungan euy. Bawa kacanir bang bang. Cubet curalit. Bak. Diledo. Oh, tuh ngalawan deui euy. Wah, ngalawan deui hebat panu. ngagurinya itu. Alah nya coba euy. Percaya. Jago jeung jago gelutnya coba. Ningali panu dulu. Tapi ka bangbaraan gitu peurupna. Maksudna mereka ngadagur carehamna arasoma. Eta teh Ngan ora kaya. Arasoma ngalalepkeun sirahna dina gerakan monyet ngemil. Atuh plos peurup panu dewanata. Nganu kurang akan angin. Pletrok. diteke. Peurup panu diteke ku arasoma. Panu ngajerete ka tukang bari ngagelom permen. Goblok sia celeng permen teh celeng. Permen karet. Iya geuning permenna ieu. Wah. Wah, tinggal landas. Gun! Gade nabrak gunung, Gun! Sabe kasih salamet teh Agang. Ya. Agang. Naon dah? Ai ka sakolakeun mah budak nya. We Kang Agero. Keur mah budakna ngan hiji. Tambah jujur Rika. Tambah jujur budakna. Waragad aya keur nyakolakeunana. Alah, narajang di lemur aing mah deuleu. Kumaha dilemurakan. Hirup heureut pakeun pungsat bahan lieu ke waragap teu aya. Usaha koreh-koreh cok. Ari anak aya welasna. Dar sore teu isuk teh anya. Teu kasakolakeun teu kaurus atuh puguh we nu hiji jadi bangsat. Paling untung jadi pemulung. Anu hiji deui tukang mabok. Oh purianeunana. Jeung marake tato di kabeh. Anu hiji deui burut. Anu kaopat milu ya. Anu hiji deui teu bisa leumpang geus 5 tahun. Anu awewe jinjak da kurang hiji pas dari Nu awewe ponok sabeula sukuna teh. Keluarga
siksak teh iya ya. ripuh Atur gatutur ya. tah gitu euy Bina-bina teuing. nu matak pemerintah mah kurang kumaha kanyaahna ngabejaan Tak kudu jalujur cenah geuning pemerintah. yen hirup teh kudu ngarencana heeh dewek ulin ke Amerika harita biaya waragan ngajuru teh 5 juta eta teh tahun 88 bareto waragan ngajuru teh 5 juta nu matak kitu mah mu ieu teh reuneuh teh Paingan Kang jarang di ditu mah nu boga. heeh Kalak kitu we nungton anjing geuning. da ngarencana atuh mikir jelema di ditu mah teu diajok-ajok ku pemerintah wae ayeuna aing boga gaji teh sabulan teh sakieu lamun aing boga pamajikan meureun diduakeun moal pimahieun can boga anak Ah diperhitungkeun heula. can nyakolakeun can gering anak teh moal mahi ya duit sakieu mikir ai di urang jag jebelesek heeh Can boga gawe ge di urang mah jeung padahal engke teh kumaha ayeuna nya euy aduh cak kitu euy hirup kudu direncana teh segala rupa pasoalan teh kudu direncana heuh mun ceuk kacamata agama mah teh antal mautu qoblal mautu ari hartosna naon. hartina teh kudu bisa maot saacana mati Nah abet geuning kitu mah cenah mah. beh dieu nah aya agama pan universal lahir batin Jelasna ti mimiti gede nepi ka nu leutik kudu kitu sajalur hartina meureun samemeh nyieun hiji pagawean teh pikir bulak-balik nah ieu pagawean teh nyelakakeun atawa nyalametkeun Jadi nu hartina urang teh turut kana aturan heeh tak kitu henteu turut kana aturan wayahna we digejebur nya sabab naon sabab cilaka jeung salametna jalma teh pan gumantungkan amal perbuatanana ratu tara ngahukum pemerintah tara nyiksa angin laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade mulak goreng buah go goreng eta euy kumaha amal-amalan jelema mah heuh bener Kang. ya di Anjungan Jawa Barat teh nya Oh mohon. Taman Mini Taman Uban 10 tahun langsung. aduh Taman Uban. maka jeung aya kareta gantung Bahas ya Kang. heeh di sidik-sidik teh kareta gantung juga kanyut geus Hari akang. heeh Kangen aya kan siga kanyut kumari akang. mana aya kanyut karejut aya nu gantung heeh Aya ngagantung nama sarua. aya ngagantung nu sarua Ari ngakanyut nama sarua hadir. anak da kanyut mah eueuh lemesna jeung ngaranna deui Eta teh kemenang teteh. nah ari aing pangijeng kanyut kudu nyebut termos Tapi heeh tapi ya. Tapi mun eueuh eta nya Kang ewa. Wala heeh da we eta nana kanyut mah lemesna Beunanya eueuh dua ngaran. heeh tak kitu euy Paling-paling yang nyebut eta teh si Ece ka dieu teh. ngaturkeun nuhun ieu Kak. nyaeta ka sesepuh Anjungan Jawa Barat anu dina danget ieu sasat aya widi ti anjeunna Oh mohon. nyaeta hadiah ti Bapak Gubernur Jawa Barat Saha Kak. kangge masyarakat Mohon. Kang ti Kang Aher kanyaah kadeudeuh Kang Aher Gubernur Jawa Barat Naon Kang Aher atuh. Aher teh singkatan Naon teh Kang. Kang Ahmad Heriawan Oh enya. Zaman singkat. nya Zaman singkat. Pada akang geus singkat naon.
kanyaah kadeudeung ka masyarakat Jawa Barat nu aya di Jakarta asal Jawa Barat di dieu teh geuningan aya kasepuhan Kang Abbas Abbas Kang Haji Abbas sareng Neng Fitri malah de kaul ke Neng Fitri macana dina lagu kulu-kulubem beres Pak Uking Sukri putrana almarhum Abah Uking Syukri di ujung berung Cigending iya tak jadi Pak Gubernur Jawa Barat teh ngintunkeun akang saparakan sati rombongan Giri Harjatilu kedah ngahibur warga masyarakat anu aya di Jakarta urang Sunda urang Jawa Barat anu aya di Jakarta tak kitu kanyaah Pak Aher kanyaah Gubernur itu boleh didongkangan we geuning didatangkan marihanan teu ka dieu teh da puguh da sarua artis-artis oge di ditu araya kana rumpul di Bandung dikasih buka pada ayeuna teh aya eta teh geuning digasibu mohon aya festival film Bandungnya mohon dewek oge euy kawawakeun ka dieu tadi nama peuting ieu teh dewek teh kuduna ka Surabaya erek naon sama ngan Surabaya dipikir-pikir dek naon dulur teh boga kana sok dulur teh boga jeung maksudna naon ka itu geus sok pikir mending ngalah duit di dieu yang ongkos teh boga Alah. Iya pementasan seni budaya lokal mohon nya pisan Bapak Gubernur kana seni Sunda akang nepi ka Desember kedah kurilingan teh mohon nya Gubernur Sabalemur sabalemur teh ala tak resepna teh ternyata geuning Pak Aher teh anu disangka ku dewek moal nyaah teh macing teh gubernur kana seni ari pek teh nyaah heuning euy sudon ya Kang oh tadi nama dewek teh ambek tadina benar lah didiknya kana budaya lain bobodohan aing mah nyaan kejong am kada ditanyakeun dumeh aya selenting kana ceuli aing cenah Bapak Gubernur mah teu resepeun kana seni Sunda kitu ditanyakeun jaipokan tidak tahu cenah kitu ari pek teh geuningan nyata jeung nyaah ayeuna mah nya euy tingali fotona ge kasep diiket ongkos cara aing nyuna da urang Sukabumi eta prestasi na Bapak Gubernur siapa yang jadi gubernur bayangkeun ku silaing pesat ribuan puskesmas anu parantos dibangun ratusan puskesmas anu aya rawat inap bayangkeun ku silaing na bos teh SD SMP gratis Jawa Barat can eta karaos lah nu macak teh oge ayeuna can jalan-jalan loba nu raruksak meureun heuh ngadaguan usum halodo ngantosan halodo Juli da di pamean usum hujan mah beak deui ke hujan leres eta teh bulan jadi tamu tak kitu euy tamu modal pangwangunan di Jawa Barat pesat ayeuna amin amin boyana Pak Aher didoakeun Pak Aher cing panjang yuswana nya nya panjang jabatanana amin dukung ku urang sa kontribusi urang walindang ti kudu ngadukung meureun nya karaya geuning tumut urang kana program-programna ti pemerintah tenan tak kitu jang mudah-mudahan urang sadayana heuh da peuting ieu teh akang teh kaserang batuk euy duh flu palingan cekoh deh akang dinu panas atuh abus ke tempat AC puguh we alah alergi aing mah ku AC teh ya kang Kepala Balai Pengolahan Anjungan Jawa Barat Bapak Haji Dr. Anas Jainuddinnya nuhun ulujeng tepang saparakan anu aya di dieu amin Kepala Seksi Seni Budaya Bapak Jaja Saputra aya leres sadayana we ieu mah teu kabaca di panonna geus kieu deui oh misalnya ngarenyap alah dan bae lah kume sadayana tong leutik teuing atuh nulis euy ah kahayang teh oh eta ahlina gering alah asep anak tukang nempas wayang gering gering
Oke. Macet. tak gitu yang gening hirup di dunia artinya Ya kan. kurang sasat dijahit seni budaya lokal pada seni tradisi teh akar budaya nasional. Hah? Ciri bangsa urang anu masih keneh seni anu masih keneh bisa nepi ka subuh teh wayang. Alhamdulillah geuning nu malilu hirup anu dagang baso mah anu dagang wah martabak sate jeung sajabana di kampung-kampung mah geuning nya di dieu ge sami pan Anu menang jodoh aya. heueuh reueus teh kitu baheula mah pan wayang teh di kebon awi ayeuna mah di kebon tihang ye tihang listrik Ingat caraang ya. tihang besi Besi. Yang besi. pan urang teh reueus itu dalang-dalang kana rumpul euy ti Bogor ti Bekasi Di Depok. dalang ujang dalang ajat Dalang Deden. Di dalang deden Depok aya. di Depok Si Mamah Inu. Mamah Inung aya Aya. alhamdulillah nuhun wilujeng tepang hepek cing mararaju ah jadi dalang ke cing pararayu kaseniman seniwati nu aya di Jakarta ieu ti rombongan Miss Cici saniwara baheula Mohon Miss Cici. anu kantos ka oh Cici cadar. ayeuna aya pangajen ti gubernur DKI oge euy kesenian kebudayaan Sunda teh Aya kan kamari gitu. sate gubernur Jakarta teh Fauji Bowo nya Dang dukung deh. si kumis Kalau apa kumisna Alah. gitu. Bener. abang pokek Kang Herman ngabagi Alah. jam geuning Kang jam tangan Terus Bang Jampang. nok cici ka dieu ayanya Sapala Putra heueuh nuhun Kemudian Neneng Fitri mah aya. Kang Onang wah kararumpuh nuhun ah. Hariung. Ti Majalengka mah ti Garut aya Kuningan mah komo Majalengka oh Majalengka mah kaciri dina ngomongna da atuh geuning aya wayang Gini. Si Nenek Garut. Atuh geuningan eta wayang ada kemprung di mana? Kemprung yang kata ye Bajarkeun terek ngemprung cenah. Heeh. Ih, gila-gila keding. Alah. Heeh, kadenge we teh urang Majalengka di Kadipaten ngene Parapatan ini nya. Truk, eureun truk teh. Aing ngawayang ini geus di Sumedang langsung ka Kuningan. Baheula mah pan sinen teh dihareup dina truk. Sare calala. Nunutan dengan raracai sinen cenah. Tukang beca ning Kadipaten meureun nempo ka sinen teh kerenutan atuh geuning eta sinen namun digoreng patut Gila-gila keding. ada teh sare atuh ye meureun aya nempo di panggung susuna neuhneur da puguh diganjel ku sapu tangan aya dina truk mah atuh geuningan eta susuna meuni lepet Alah. Alah. Benar. Heeh. Alah. Nuhun ah. Urang Sumedang mah, urang Tasik, urang Ciamis, Sararaya, raya Cianjur, urang Kadupanak aya. Di Banten aya. Kadang cobek aya. Hah? Sono lila teuing urang teh 12 tahun nya teh ka dieu. Kadang orang main kadang Alah. Sing paranjang Yuswa we ah sadayana garde milik aya di Jakarta teh. Nya. Urang Cisewu aya. pasian jam tangan Kang Herman ditekan Hah? pasian jam tangan Kang Herman Oh, aya nomor jam tangan lu ka dewek tuh. Aya oleh-oleh keur budak. pasar Senen Ti sae teh? Kang Herman Kang Herman. Kang Herman Aduh ieu jam tangan cenah. Ti Ude si bungsu Merek Saitong. agen aneka. Naon teh?
agen aneka minuman es balok Pasar Senen Blok Tilu nuhun Herman katampi pisan ieu Pada tongki. jam tanganna Amin amin. nya Juru kawih 2. di Mamah Inu imah Depok ieu nyecep kedek nuhun geulis Abah dicecep ieu duh Ya apa? nuhun tepang deui sareng Mamah Inu tah alah aya ku bagja peucing ieu sanajan bari gering oge bagja we hate mah heuh Ukara rumput. alah ieu muni ateu teh ti koro euy duh Sarua Kang. sarua seling heeh da kitu tah jelema di dunya mah aya cager aya gering aya paeh Da jelem. ya Tapi di sarloji ngomong. lain teh melang euy duh ka bapa aing teuing ka mana luncatna eta di jero tadi eueuh Juragan Anom Gatot Kaca diancam eta piraanan rek dititah dikawinkeun meuni mumul. Oh, urang nya. Oh, Kotor mau beberapa kotor memaksa dengan manya dititah genah meuni kamu. Padahal teu bogoh mah teu cekek we kaytunya. Heuh. Tak kitu euy. Neneangan bapak aing pasti lamun bebeja ka itu lamun eueuh ditumaritis emak moal teu ngambek. nya atuh. Nah, cenah meureun teu diteangan sia teh. Serba susah aing. Lah, naon? Ayo urang teangan euy ka mana we urang nuturkeun indung suku. Gegelis panun ka itu. Entar oge pangi. Entar oge pangi sugan. Hidup Pak Bangsoda hidup. Hidup Tako. Nu mata kok ge jang tis. Ulah ngagulung wae kai. Gulung merah gaji. Tak gitu jang Ustad. Jang Amir. Pih Barjan. Badan akibat. Kang Haji mah tara mere racun. Ceuk Kang Haji lala jong eueuh haram eueuh. Kang pilot atuh are-are we gitu. Ya bener, ya jang Ustad utamina mah ya. Haram ngadukeun jelema, haram ngadukeun jelema. Ayeuna lalajo. Tingali atuh kronologisna. Jalan caritana dan teu ujung-ujung ngadukeun jelema henteu. Raja ge boga pikiran, ieu teh nyelametkeun negara. Nyelametkeun negara itu nya Ustad. Yo apa kau teh cegekan wae ya Ustad ya. Haram. Bari ini talajo. Muntah hulana deui. Beri mana sesulumputan Ning tadi milu keprok ning tadi. Sugan teh teresep kieu Kang Haji. Wah. Perukan rame kadus oma. Beli hatena si Haji. Gitu yang Ustad. Kang Haji malah resep. Ari Pak Haji nana Baru kana ti mimiti prung saya marah Kang Haji mah teu kaliwat. Baru kana kitu tah Ustad. beres Pak Haji nana. Cul perusahaan Kang Haji mah. Karena tahu pan kanjinana. Ayo mana we teh resep kieu nya Kang Haji nya. Kitu ya Ustad. Yo haram. Eta teh sarua jeung jadi provokator. Nya nyaho kronologis na jeung ngaharamkeun. Tingali kasang tukang nanya lamun ke negara. Gitu. Kulantaran putri loba nu ngalamar raja-raja terek parasea ieu negara terek dipake jadi lapangan papaseaan parebut awewe. Hiburan ka urang mah Kang Haji. Kesangka Haji entis kitu tah. Yang hiburan mah urang teteh. Kang Haji mah yang Ustad. Regepkeun Ustad. Di belaan salat oge di jama. Di jam Lohor teh kana asar. tepi kacu. Nya eta sieun katinggalan usik. Aduh. Eta usikna ingat Kang Haji keur ngora. Deung deuleueun. Zaman perjuangan mah heula mudah-mudahan teh. Deung deuleueun. Waduh, eta usikna jago. Raden Soda nepi ka eta pasang kieu. Tepi kalemes. Pasang kieu nya Ustad.
newak leungeun nu ieu dibawa ka dieu na ada dipoto we ka dieu di dieu abu siku jeung Ustaz plak dah lempeng ka gadona jeung tah wis kula Eta didinya namruna teh jeung Ustaz kitu karena sama ngaji mah Eta seri hiburan jeung Kang Haji Haji teh ngocoplak we di tadi tak sing min lain ngocoplak atuh Jang Mir Eta jang oma teh kadus oma da kitu yang bersama urang teh alah jauh kat jempe we kat oh cicing wae maneh ya resep atuh Kang Haji sareng Kang Haji saya info juga Kang Haji tong ngagulung singa wae beres jeung tibatan ieu mane ieu ngagugulung we nomor teh kadus ieu mah ngitung we nomor di Singapura dihitung di dieu ya rek meunang urang we itu mah mesin lain ngutruk ya jeung tibatan urang masang nu kitu mangke di mana meunangna tong dina elehna dina meunangna diparabkeun ka anak pamajikan wah bener ladang tidak judi jadi kulit jadi daging jadi sungsum jadi balung jadi bagal pangawasa taregepkeun diracun tah aduh secara tidak langsung anak pemajikan teh diracun aduh percaya ke Kang Haji mah najan utang punah ge tetep diracun tang ulah orang mending lajo we kieu gaya harap nuhun Kang Haji ber ai mana we teh ieu mah Kang Haji mah seuri ku Jang Ustad teh harita tah kumaha teh bahasa Jang Ustad ini kan Jang Ustad kawan putra putri lin yo budak teh sabriji nu hiji mah lalaki nu hiji awewe nu cikal mah tah budak nu awewe mah pameureun sakola di kota ya meureunnan boga bahasa keren mun Jang Ustad aduh keren batak udah kurung batok hirup era eta budak teh bebeja ka Jang Ustad nya harita teh ya Pak yang diri bonding gitu nih ya cek Jang Ustad teh naon nya diri bonding teh diluruskeun gitu lin ya harita Jang Ustad ini boga bahasa keren atau ti anak bahasa ieu bahasa salat di masjid makmum masih kene pabalatak dengan mangga satu acara ngalaksanakeun salat para wargi sadaya teh supaya diri bondingkeun heula wae atong dibeja-beja tuh aja eta Kang Haji tapi ka hebat salat oge aduh salah nempatkeun nu ngatak Yang Ustad abeh regreg wah beres abeh regreg Yang Ustad buru-buru Yang Ustad ka Mekah buru-buru Yang Ustad bisi tereh maot aduh bener laksanakeun rukun Islam nu kalima mempunyai kesempatan hirup sawah lega Yang Ustad mau isuk-isuk ini ka sawah tah balik ti Mekah mah moal macul senang aduh macam alot nama kemoal sarana hayang ka Mekah mah nyaring tengah peuting Yang Ustad tahajud bener sabadana tahajud surat Al-Ikhlas 30 balikan surat naon itu deh wih surat Yasin 2 balikan surat naon sarang surat tanah pecakan hayang ka Mekah mah senang insyaallah moal macul deui balik ti Mekah mah naon sababna apan dijual sawahna senang Jang Ustad balik dari itu mah senang Jang Ustad ya kitu ya Ustaz sampai lah aduh reureuh heula jago teh euy oh luar biasa Jang Ustad loh ubi Kang Haji ka Mekah teh tahun sabaraha nya lah ka Mekah teh tahun sabaraha wah insyaallah tahun hareup Jang suka teh ngeus acan aja acan lain geus jarahun meureun jelema teh geus jarahun meureun aing sok megat di dieu jadi suwung ka dieu nah ngaran jara rempey teh hararees nang bawa saurang teh nepi ka ai kitu kumaha
biasana nu ngaliwat ka dieu teh loba komo nu rek lalajo sae mara Nanya tuh. Biasana mah. kudu pindah posisi jigana aing Bukan mereka pasar dapat sok ngalut dia teh. ayo dulur-dulur urang pindah tempat euy dina anu loba ngaliwat Terus loba nu apa? jodoh milik Sing menang milik anu gedean. teuing naas aing usaha poe ieu tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potongnya Sanajan begeng ge ulah nepi ka digotong. sanajan begeng oge ulah nepi ka digotong heuh Ulah. Lain-lainna. Lantabeureuh ditabeureuh. Lain-lain. Bakati. Bakatang. Bageurang. lamun urang teu hasil poe ayeuna tuluykeun poe isuk Nya, ulah putus harapan. cenah isuk teu hasil keneh pan aya pageto pageto teu hasil keneh wajar da eta mah biasa usaha mah kitu tapi lamun urang terus berusaha itu namanya luar biasa Biasa. entong keung ditinggalkeun ku panon poe dek surup sabab bulan dek datang Ah eta nya. Naon deui? nu matak dina lebah dia usahakeun cing nepi ka hasil heuh da dirizkian jelema mah kabeh oge dek nu kumaha-kumaha oge ngan lamun ngajedog meureun kawas patung moal datang rejeki Moal ngahasilkeun. da ieu nu matak diharamkeun ngukut patung teh eta aya patung teh ngajentul wegadak dahar beuki nginum beuki digawe mung da eta nu kudu dipek-prek teh nu kitu Gituan. penting urang hirup di dunia hari usaha mah heuh tong boro make jeung ku tatangga ku pamajikan oge dicarekan kedua mah malah mung pisan meureun awewe teh diajak hees lamun urang eueuh gadag mah heuh nu matak penting gawe tong boro batu rombongan oge geus teu sudieun ngeunangan aing Sisi sabadaran kamiraran sia mengi aya dulur kamana berusaha neangan jelema nu ngaliwat lagi sabar sadayana ayo ini urang pindah tempat euy Mau gak? kabulan itu tuh Ngajung-jung
hujan tiluhur barasan tuan tak ulah lali kagendong kemana-mana. Alah, budak tangan. Abah, naon? adik kemana Abah? Adek Pandek usaha supaya maneh bisa dahar jang. Usaha ke Batawi ya. Kemana usahanya? Ka Batawi. Ke Jakarta cangcingnya babe. Abah, Naon? hari emak kemana? Paninung maneh teh paeh. Ai paeh teh naon? Paeh teh maot dicana ku Allah. Oh jadi Allah bogohan ka emak. Siapa? abong babanyit ya. Ay Allah teh nu nyiptakeun urang, nu ngayakeun jeung nu ngeuweukeun. Gitunya. Heeh. Jadi Allah cak, oh emak cak jadi Allah. Heeh. Oh orang ka itu atuh ya. Pugu da Allah teh RW. Usahana Abah naon? Anu turkeun babaturanne aya nu ngaliwat begal. Profesi eta Atuh batong kitu usahana Abah teh haram. Cicing sia mah tong nyaho haram jeung halal kumaha aing we. Nu penting barang hakan sia mah. Eling Abah. Geuning emak, emak ge maot geuning. Nu macak Abah ge pan bakal maot. Engke teh ujang teh di mana panjang umur. Cek babaturan teh entong ulin jeung si eta anak bangsat, Mau teh kadinya. anak begal. Pasti kadinya gitu ngomong teh. Tapi heuh. Anak garong gitu teh. Abah anguran ujang teh titah ngaji Abah. Pasantrenkeun ujang hayang disunatan ongko. Oke geus boga duit disunatan. Nanda disunatan mah lain ku duit ku peso. Ku peso pan meureun aing teh kudu muruhan. Kaparaji teh pan. Atuh ku Abah kereutna. Teu bisa. yang ting dempas Diajar atuh. Oh jeung daek tata
ditanya mau masana jangan geus kolot sapanjang hirup mah diajar terus abah tiada terlambat eling abah teh geus kolot Bejeuna eling atuh. 77 tahun abah. era aing dikecukeunnya Kudu aya kaera. Tengkuas budak. cing karunya abah ka ujang Geus kepala 7 umur teh. kama aing geus boga milik ayeuna mah eudeuh ah eudeuh salat Eudeuh. Geus kepala 7 karek eudeuh. karek odok abah cek Sakitu ge haus aya niat. sanyaho jajambeanana oh tanyakeun ulah era Tanyakeun ka si Ari. mau penghirup Taroskeun ka Wawani atuh. kamana aing nanyakeun jampe salat ka itu ka Indomaret nah anak-anakan Urus tunjung sarua jeung bapana. heeh Borma we kabur. ujang hayang diajar ngaji abah Hayang berikro hayang ngaji ngaji Quran hayang pangmolikeun ikro kayak tenang pangmulikeun ku aing 3 bungkus tenanan 500-an. naon kitu hari ikro abah anu baru leutik di jerona kacang Sukro. eta mah syukro atuh Sukro paling. ya masalah denge mun ai syukro mah urang hirup di dunya kudu loba syukro ka Allah syukur eta mah Eta kolot ai syukur mah diteuk-teuk buuk eta mah dicukur ai dicukur mah beungeut aing baheula sok dicukur ku indung sia dicakar eta mah Aya ditangkal mah di ruang atau mah di kufur. eta kolotna teu balik da. Oh da piluluhun. abah naon hayang motor wah naon hayang motor ah siap Huta teuing. lah huta teuing ke geus umur 17 tahun kudu boga SIM kudu boga helm taati pelaturan lalu lintas sia teh segede kieu hayang motor jeung duit di mana ari aing ngiridit wah hah ngiridit Boga uang lupa. tegableg uang muka buru-buru abah naon motor Aku kekeh ya. nah sia teh puguh motor teh kurupuk buru-buru ujang hayang motor abah sia teh ke geus gede naon teh sia murucut kana tongong aing kita tadi aing teh hayang motor teh budak teh hayang modal modalnya goblok sia Bubur kacai atuh. Oh, nah tuh sia bilih nyebut ngiridit iya beteng uing ngiridit nyalingit goblok duh ya Akang abong kena naon aya Akang pinuh ku didikan jeung atikan oh katenan budakna soleh budakna budak soleh soleh Raden Pandu kayung yun tamu budak teh neme teh kumaha kulan ka ibuna karakana ka para pinis sepuh sadaya Sungkem heula. sungkem dah sung pada ngusapan pada ngadoakeun eta pada pokok budak carekeun sarekeun sama juragan Pandu teh ti budak ti murang kalih keneh ge kulan daek peurih ongkoh budakna paingan peurahan atuh nu matak ayeuna hirupna teh peurahan we sumo sarengkak saparipolahna teh leres tah di dieu
pentingna didikan teh jeung atikan Sumuhun. war pangajak kasadayana Leres. dina ngeunaan pendidikan kumaha diolahna ieu sumber daya alam lamun ku jalma-jalma anu teu berpendidikan Ih, atuh katenan. tangtuna oge kudu ngaliwatan heula akademis naon bae da rupa-rupa ieu teh piduiteun teh anu aya di lemah cai urang Ih, moal leres. sangsara sabenerna mah Moa, Kang. hah Moa asa urang nyaeta kari sumber daya manusia anu berkualitas asa daek mikir urang tong borok itu dina kitab oge pan genep ribu genep ratus genep puluh genep ayat 830 genep ayat eusi tungtung ayat Sumuhun. untuk orang-orang yang berpikir Betul. Anu berhasil teh. anu berhasil teh nu malalikir gini euy Malikir jeung loba kadaek eta. loba kadaek Ya, kerja keras kerja keras tidak mengenang lelah. tidak mengenal lelah oh Beres, Kang. ya Kulang. di alun-alun Pemda ieu teh Kabupaten Subangnya Sumuhun kulang. dina raraga gubernur Sabalemur Leres. kalihna ti eta pokona pisannya eta Milangkala Milangkala nu ka 64 Kabupaten Subang anu ka-64 di Gahayu Dirgahayu kulang. reueus akang Leres. seueur budaya-budaya nu aya di dieu anu penting dilestarikeun Oh, katenan. pikeun mertahankeun budaya urang heuda kasohorna negara urang teh euy lain tina teknologi lain tina militer tina budaya Tina budaya Kang urang mah. nya komo juru kawi Subang mah aralus sorana Wah, di dia mah gudangna juru kawi teh. gudangna Pada nya neng aya layung. sangarna yang Ya di dia mah. Pada neng layung pan sileung apa teh aya sangar di dieu Tah can sangar naon ya? ha Sangar di dia teh aya sangar tari di teh sangar seni sangar seni akang. mana bieu oh Pangnangan kan. Alah. Ya, sangar juru kawi haya berbakti. ha tahu bener sangar seni nyentrik Nyentrik tuh. sangar seni nyentrik production di Soklat sama Subangnya Eta caket. Nandang Nugraha nuhun wilujeng tepang kreatif barudakna euy Wah, nya kreatif. Keur mah gudangna seni. nuhun wilujeng tepang kasadayana ieu nya Lah, laras. kantun sinkron sareng pemerintahanana Laras. ai sangar nama geus aya gini duh oh Ngabinannya. atuh dalang uju ayeuna jadi patanang di Kabupaten Subang ke kaping 20 genep 27 28 Di Kabupaten di Bandung. Kabupaten teh. Bandung Tempatna Kang. nya mudah-mudahan cing hasil didoakeun Amin. udah anu kitu mah papangi-pangi ajang lamun pangi keur si ujang tek wae Urang mah sing alus sing mikir. Urang. Ya. Lan. teu acan sumping Pak Gubernur Dacan. menuju di perjalanan mudah-mudahan selamat pantes malam minggu macet euy Macet Kang teh di ledeng teh. Hah? Oh di ledeng teh. Macet. eta pan muka MTek ieu naon Naon Kang? oh MTQ naon Teki. sa Jawa Barat Laras. tingkat Jawa Baratnya Di Karawang. tuh pan dina MTQ ge aya ieu nya Aya. dina dalangna aya anu disebut Menuja Kerama Di Jakrama. nya eta kerama teh kawin Kawin. ngahijikeun ulah nepi ka dalang jeung dalang teh baheula mah silih teluh Laras. panayagan jeung panayagan ning Wow, palolontong. datang panayagan nalajo teh naon rek banding-banding tuh nganggap enteng ning kebatur teh Awas ya. alah doakeun ya ya
salame kasadayananya Leres. anu aya di DKI Sing salah lumpur sing sararehat gitu kan. Sing Raja Milih. mulih nangke kalemur teh mawa rezeki tiasa nyumangkeun sabagian rezekina nu kangge masjid nu kangge naone kegiatan sosial anu aya di lemur sampeureun urang ke kahareupna kudu pinuhan hirup aku kahadean supaya engke di akhirat teh moal ditimbang deui heuh depan di akhirat teh bakal ditimbang urang teh lamun berat kena dosa meureun ti gubrak ka neraka berat kana bener asup ka sawarga tah jeung tibatan ditimbang di ditu mending nimang maneh we ti ayeuna geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna kahareup beung beuratan ku kahadean Leres. nya doakeun sing buru panggih dewek jeung bapa dewek euy Amin. Ngiring doa. panunung ti disebut bar aya ka dieu ti disparbud Aya kan heuh nuhun ah wilujeng tepang naon ngaranek deui. wah Aya. Aya kan. Yuh. Buat teh bapak aing entok katipu aing